meureun. Nah iyalah para jamaah jelema di Baghdad susah jasa, tapi rajin jasa maca sholawatna. Poe eta nyana boga anakna genep, eueuh jang masak, duit teu boga. Musyawarah nyana jeung pamajikanana, poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah, ayeuna mah imah urang jual, urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu, sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan. Euy nya sakiana teh. Hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah. Keur mejeuna nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aja anak genep. Maksudna ieu dek dijual teh dek dibelikeun kanu leuwih sederhana, sesana dek dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, kuari mah poe ieu aya ujang dahar. Sabasaka. Lamun deuh ujang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep, jang manehanana jeung pamajikan 2. Jadi genep jeung 2 sabaraha? 8. Dibere 8. Geus geura ka imah heulana. Gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae. Di Baghdad makan roti daharna. Dibawa kunyana ka karak salengkah 2 lengkah. Salengkah 2 lengkah. Aya anu bara main bari ceuri kurung mah neuleukeun roti. Makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae. Sakiana aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat sakiana. Geus neuleuh deui kicep deui, neuleuh deui kicep deui ka roti. Cek indungna teh beuk kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Tuh kan kula janji setengah jam bangun dek turun deh hujan. Geus kajeun angin geus aya. Doa deh. Angin geus aya ieu. Geus teu sanggupeun beusi ngagebrek burung. Teu pede jana. Ngadoana teu pede. Atuh doa nu tadi deui. Dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi. Hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu. Ila hadrati Syekhina Al-Mukarram Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Fatihah. Tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta. Ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun. Nawawi coba ngadoa deui, doana eta deui bae. Rabbi firli wali walidayya wan je cak urang Arab eta deui doana. Deuk nurunkeun hujan eta. Deuk ngeureunkeun hujan eta keneh. Mentak pernah diputat hajat. Kemudian manggil Haji Pendi mamacana, hujan. Kemaribis. Haji Pendi dipetakeun doa eta. Wah gebrek datang ka subuh. Datang ka subuh tah mah masyaallah datang ka ieu rarungkad dia. Tidak, artinya ada balik gitu tuh baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta? Eta kos gitu. Ceknya napan cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu. Atuh salah nyambatnya. Terus saya tuh gerimis letik tuh. Cek kula geus setengah jam bener bae. Ah, guys, iba cepet bae lu tadi dongeng heula. Begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus neuleukeun ka roti bae eta anakna. Indungna ditanya, "Ai di ditu boga anak sabaraha?" 6. Sarua si jeung aing. Aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar. Geus lah, aing mah tanggung susah sakeun. Jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah. Aing manteu ge kajian. Tidinya nawarkeun imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan eta can dalahar anak dibikeun ka bakal bara main sakieu kuari mah geura datang ka imah beuh itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus datang ka dinya aja keur dibabagi nya nganang beji
nu bener ya, masya Allah. Coba geura datang ke ditu nyana geraan bae percaya teu percaya nyana begitu lempang-lempang bener di mana bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nyana datang ka dia dipeluk ku pamajikan Kak masya Allah ya kikiriman kakak puaranya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu ka dia cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit-duit tadi bagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ieu ka sia kumaha lalakon masya Allah karim geus kos kitulah kajadianana nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etala dititah ku Gusti Allah. Iyalah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat beta di Masjid Bangona segala panon gitu ngare ketua maraca sholawat beta Bangona bari geus lale ieu teh ya ku rokok tapi tah ieu aturan di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ui ayo di masjid teh maca sholawat deh kita set tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan sholawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas sholatna kurang bagus kebagusan sholawat tetap eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen eueuh periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di tangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana ge ceurik nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng 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 nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kubu dietek ya jadi lempeng nyana geus deg-degan bae masyaallah nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap ai lempeng kieu mah encan boga maziyah encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek
Masya Allah nyana didinya kaget, ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakene sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun. Tah amal teh dua, hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawat doang, tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha? Berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana, lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan, ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana, lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah, ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae, lamun urang encan salat cek pamajikan ka geus sabaraha ieu salat ka. Oh, geus urang salat. Ai neng, ulah mikiran kula mangke deui. Salah kita mah bisa nya mah henteu. Eta pamajikan teh lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae, eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya masyaallah karim. Nah iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi, ieu boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka, Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika, urang neraka ge kaget ku Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu muludannya di neraka ya Rasul salam alaika, ditongton ku urang neraka kabeh. Berarti mang Haji ka neraka wayahna nya. Ini tiis, maksudnya tiis dah karena neraka tiis. Tengah jawab heran, ku embung meren. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah. Datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi, lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti si Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dada ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikem, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun saenggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui, ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas muluan di dieu ka mana ieu? Ka imah itu wakil. Ka mana? Ieu malam naon ieu? Aing mah jadi sekretaris teh arang seueun jasa. Heran aing mah. Teu nyaho jadwal malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun ka-5 Kangjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun
nangke orang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalnya nya. Jadi iya terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan kuari datang ke tahun kalima kurang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli